baru nanti euy. Wah, cawe ge aya kan cari-carekan tah. Wah, ini disumputkeun motorna syukur sia. Hah, nih, 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 mangkat kerjanya. Ya. Aing mah Kemana, we? ah, nonton motor mang euy mogok si Agus Mogok tuh si Agus motor saha? motor si Agus kemarin kurang dipake pan ngojek. Oh, gitu terus. Ari amang ka mana ya? Rek mangkat gawe. Ngilo atuh urang mang gawe. Gawe di mana ya teh? Gawe di mana? Jeung amang atuh. Ah, mana kos bisa we gitu. Pangadulan maneh mah. Mang pun urang teh butuh gawe mang butuh duit di Yang naon deui saya teh maneh kamari geus meureun. gantian bukan si Agus bengkel di ongko. Nah, jadi urusan ka bengkel. Pan kueun motor make motor. Terus Duitna eueuh. hmm. Ieu atuh kamang we tuh nginjem mah. Ah, oh ayeuna mah isu keneh. Piraku itu eueuh gawe. Oh, weuh duit urang mah tadi na HP. Di eta keuning ATM geus elektrik. Tuh tadi teu mau duit cash. Coba tuh lah penting disaung. Wah, tuh gawe lah. Nya, urang beurang ya rek mangkat nya. Weh, kemana weh? Ke bengkel euy. Nongkrongin motor. Udah, Bagus ya. Gua kenaonan teh. Teuing naonna teh? Udah dibawa ke mana? Ke bengkel. Bom tinggal saja bobom. Heeh. Bantu urang, ada orang capek yeuh. Ayo apa nih ke warung urang? Kumaha meureun? Kumaha ke warung make we atuh bantu Jadi sing ngamuk bapak urang Oh, kumaha sudah kepikiran. Ini bae jeung carekan manehnya. Oh, kumaha? Namanya bro. Gimana? Ayo wae kamari sia angin mogok. Motor teh. Teh kumaha? Murah tikar ka motor Motor teh semua aya wae teh motor teh. we motor. Si bom-bom ye. Bom, naon? Ieu pangecekeun motor euy. Kemari mogok teh nih. Putih teh urang. Heueuh urang euy. Udah operasi mah we. Operasi heula. Oh, operasi pangecekeun we ieu. Coba orang Naon? Teh, yang bisa motor tapi itu bisa ngomean nih teh. Ieu mah lain. Oh, plat beneran di tukang. Teuy panemukan geus Agus ieu mah. Iya mah. Berarti mana mah nyaho make urangnya. Urang tempuran urang coba apa di ieu teh. Ayo kontak ngencan ya on. Teuy kajahor langsung mogok euy. Kumaha cenah ieu teh? Apa yang ada dorong gitu aja miskar. Style balap segede. Oh, gimana udah urang Selah dikit ya. Sampai ngadorong. Iya, mah bisa motor tapi teh Teuy tah jadi urang turun. Baru mah urang ngadorong ngotuan maneh mana urang kita ke warung ge. Bantuan maneh motor paeh urang mah langsung ditiup. kumaha. Oh, mana mah jagoan Bang. Iya mah, aing semua terus surungnya. Ke mana enak?
Ah, urang mah arek ngojek we ka pangkalan ah. Saya kurang mah Ah, geus mana mah. Geus mana geus. Ai. ah si awe kumaha cenah. Iya teu nyebut nun acan. Ih, ngomong baik di. Ah urang mah geus saya ka warung ah. Aing mah naon deui motor tadi? Geus diomekeun alus. Parem deui aing mah. Bawa deui aing. Ah, pangkalan nawe lah, orang mah. Omong wae motor tadi. Omekeun tadi. Ogok deui. Kau yang aing kudu kumaha tuh. Oh, sasaha di pangkalan ke di. Coba hurungkan deui lah ya. Jadi jangan hurung. Ah, motor teh ngomong wae ah. Kumaha atuh. Ah, tinggalkeun kurang lah motor mah. Pangkalan teh. Motor si Agus saya si awena ka mana itu? Aing jailan deui saya tadi geus ngagawean urang si awe aing ngadorong si Hanap capek-capek. Dah, bawa aing mah. Tinggalkeun kurang motor lah. Situ dah. Ayo we. Gus, Motor dewek mana, we? oh kurang tinggalkeun di ditu lah mogok wae. Pusing urang lagi capek ngadorongan wae. Sana ka mana? Balik kurang ah. Terus 32 sa. Oh, sasaha digadeuh Ah, lagi. si main ngeluju urang ieu. Capek. Gus, motorna kurang tinggalkeun. Tadi do bencan. Enggeus, mereka si bom-bom. Alus burung cek gur kan. Bawa deh kurang teh ka dieu parem di jalan teh. Ayo, Bro. Mana we motor aing? Gus tadi motor mah di dia Gus, aya Siapa kuncina di dia sarua. kabeh di dia kurang tinggalkeun. Motor kudu di dina cenah we. Ih, aing mah. Tadi mah di dia teh bener. Cepat mana euy, kuncina ditinggalkeun di. Ka mana tuh? Jeung kuncina lain ditinggalkeun. Kabeh. Siapa we? Aya yang lain ih. Aing mah. Mah tuh tah nyawa aing mah gantian lah motor kudu di dina aing mah. Teh terima di dieu tapi aku urang kena ka dinya sakedeung. Betul, Oh, oke, dia gede kan wae. kuncina, kunci setang ke naon ke gitu, semua, asli aing mah tanya kudu gantian lah. Mah tuh. Wah, iya baru berarti euy. Wah, cawe ge aya kan dicarekan tah. Wah, ini sumputkeun motorna syukur sia. Wah, pulang kali itu tuh, tunawe motor mah di dieu hantep gue. Bukan mah kudu aya we mung tanya wae motor kudu di dina anjing. Kan tadi mah di dieu motorna. Reangan we Kuat itu da. Kalau misalkan di pauk mah mungkin jauh kan Gus, sehat Gus. Tadi ninggalkeun di handap. Aduh, kumaha cenah teh. Nu acan motor bantu. urang teu. Motor mana pan tadi dibawa ke si awe? Motor yang lagi video itu tadi si awe.
nyokot Neng teh sate nyaho pan kurang ditinggalkeun motor teh da mogok deui. Atuh meneh motor jeung kuncina coba cepat gitu batu mana. ratu. Urang poho kuncina teh dibawa di Sampai nyawa gantian aing mah. Jadi ngawah dolan urang. Non ini. Dia anak urang ngadorong jeung manehna duaan da mogok cenah. Terus Pas pepangi si bom-bom di selat teh karena hurung tandinganan. Aing geus hurung karena kabur ini. Teu nuhun acan coba. Aduh, si urang teh. motor aing lagi masih kena seuri. deui Sieun mah Gantianeun nya. eta motor kudu Capon can beres, aya di masalah di teu kumaha cenah. teuing lu asa minum masalah teh urang motor teh lain 100-200 ribu awe. Ih aing mah. Sana kumaha yeuh. Aing main motor digantian aing mah karep teh nyawa. Kita mau pada hijina dah lain 100-200 ribu atuh motor teh. Kumaha tah we? teuing atuh gantian borong gantian urang ge kapatur jangan kasih apong nih Ieu teh make ditinggalkeun kunaon kitu. mogok motorna teh urung-urung urang pusing geus tinggalkeun urang teh Cuma kalau cuma aku merenang pasti di dia dalam. pakai rem motor teh atuh Naon teh jadi ya aduh. Parkir ganti atuh buat bener. terus cuma tengah jalan teh Dae jalan mah. Mana motor orang teu bom Tadi teh buat dia dorong si miskar tah mogok cenah. Pan kuci awet teh dituna di dieu cenah teu si kumaha ditinggalkeun teu urung deui cenah. Tadi ge geus hirup coba. Nuhun naonnya ngalios we. Surung geus urus ge. Aduh. Karena gila motorna leungit mah tuh. Ya. Aya deui masalah teh kan. Aduh. Kamari can beres. Si motor jang ngojek gue aing jang nyari nafkah si Motor aku di mana gitu ya? di dieu tah Ieu cenah tah. di pangkalan aya saha saha da motor mogok deui tadi teh Nyalkeun ya kan kurang dah pusing ayo mau kan wae kuncina teh di bawah sudah. oh poho putih kana kunci cukup apa nama kunci stang heula nya bumnya Bawa kuncina. Mana dituna kitu teh. Bae nama geus eueuh kumaha amarena? jang ngojek eueuh we aku mah deui mau na jot Mau apa nu mawana? wanana meureun Bolot warnanya. pula seuri atuh ya ini motor gitu Ieu keur berduka ieu si Agus ye motorna leungit hiji-hijina deui. aing gantian Jangan we itu anu mah. jangan kemana Ieu mah Mangis pagawean teh nara rongkrong we waktu magawe teh. Hah? Tapi gitu ka mana nih kan Atuh tos kukulilingan atuh. di ditulin mang di mang Hah? Muter teh ditu tadi balik deui cari tutup muter. tinggalin nu motor Agus tuh mang ge nu hideung motor Motor mana? tah si kita dituna jeung kuncina Pancek si awe tadi isuk cigi di bengkel motorna. kapan tadi hidup deui sirup mogok deui cenah dituna di dieu. tuna di dieu mana ini coba mang Ngan lempok deh kah. motor kudu hijina coba mang Ah si awe sia gantianeun deui wae maneh. Kamari ge capon can beres emangnya. Enak geus aya deui rek mana motor bang uling kita dia deh cabuk mah ayam deui motor Coba tangan heula di dieu tangan. udah cenah cek sawe ge cenah non teh teu lila cenah Lain ieu teh pangkalan teh ka mana wae motorna areueuh nih. Ngan hiji ngojek teh. korban dua apa mang leungit hiji bieu geuning Leungit. Moal cek urang mah moal leungit ke urang tempo dia dina helm urang ieu. Tah cek urang mah aya, pokona mah aya motor mah di dieu moal leungit. Aya, moal mau. Mas urang mangkat deui lah. bangun mang nya Heeh. tangannya Tangannya. mang nya Heeh. Urang mangkat lah. Ya, cenah berarti amang dukun lain
Mau ngerti lah helm tuh. Bisa nyawa gitu deh kan. Helm bisa amat. Ayah di mana? Gerahnya karena ini langsung ngalewat sebab Urang gantian deui. Eta mah tuh resiko we aing mah da. Eta tanya makan kudu tuh baru sama gitu bener tadi. mah ieu motor eueuh ye. Aduh. Agus sih Agus. Gus mana yang ngomong wae? Geus atuh naon. Ai kumaha tuh motor mah? Geus diuklah Mas. Lain naon hayo cenah batur karena oge. Kumaha itu motor mah? Geus satu emang geus tangan lah. Tangan bro. Ayo, mau wae. Hari ini tadi itulah jalan itu ini dia gila. Wow, motor dari kayu mah. Motor kemahalan ya. Udah kurang. Oh, motor si Agus teh ya. Benar motor si Agus. Nah, coba orang susul ke pangkalan lah. Bom, Woi, serangan wae bom. Nyata Serangan wae. tadi mah lobaan jeung merudah. Si Sah Agus, we. si Miskar, si Awe. Terus kemana? Kamu salah motor, leungit motor si Agus dari teh. Usaha Si Awe pas mogok motor dari teh. si awe mah sembarang main ada motorna meureun. Heeh, dituna di dieu emehna ini. Kuntina ngagantung. Heeh. Ah, Pas sama di aja. eueuh motorna. Saladeng di parapeun ka angsat mah. Ari weuh kalau bilang ari meeting ngamarana. Ah, Kumaha ngojek rame bom? kowe ngojek mah kadang aya kadang eueuh. Di mana nih eta? Aku ngojek ya. Ngojek. Ah, cawe gantianeun, cawe si Agus we. Gus gantian Gus sama Gus. Mana mah kumaha teungeus Ayo, si Agus Gus. Gantian Gus. Iya gantianeun nih. Yang motor di sini dina. teungeus ya poe. Iya, Iya mah alus mantuan ya kan. Matuan gantian Gus, tangan gitu. Wah, cawe gantian. Saya orang jangan mah buru. Iya. Gus, gantian Gus, cenah gantian Gus nih. Pas liar cerita panggilan tuh. Gus tangan lah. Bisa kenangan pas dengan manuk puyuh bangun ika dieu. Oh, suka nih, saya bisa nyumputkeun apa kumaha gitu. Motor. Itu sok ngajawab sih namun ayam. Oh, Motor aing nu leungit. sorry. Nah, cawe tangan, cawe alah gantianeun sia itu. Ini orang ke tempat lain jangan aja. Mau di gimana meureun? Gus minta gantian, Gus. Kae seteh. Oh Nani dia ngojek si Apong duaan. Mah Gus, boga abodemen Gus, udah sekolah. Widih, sombong gak budemen mah. Pancang sampingan eta mah abodemen. Ayang tuh mah budemen. Arek, Ayang lihat? aya jadi udah sekolah. Rangke di berenya. Heeh tuh. Aya Agus daek mah nganter ke nana. Siap ya Pan mah. jauh Gus. Jauh ka mana itu? Ka Ponok Tisu kaya teh. Deket kadinya mah. Kemana deui teh? Balik ke lama Tadi itu. mah. Dia urang sorangan we di dieu. Kayaknya. Oh, gaya tuh. Ada hati-hati bisa leungit motorna. Oh, iya mah si dukun mantan lagi. Lah, heula tuh gue ngojek teh. Awak gede. Biasa panggil ya. Ya, mantap. Aduh, ngane emang penumpang halus.
Pak Ustad Pak Ustad kadang gitu asina lain nu barudak teh Saha mah enak barudak saha ya teh. barudak si tadi teh si Agus si Awe terus jeung si saha barudak tadi teh lain tadi ngomong Besar bener. ngomong sama lu gitu motor si Agus leungit gitu. Tadi mah karumpul di dieu tadi mah. Tadi teh urang teh keur kelilingan manggih motor di kebon. Terus bisa dibawa. Pan mimpi baru orangnya bawa motor. Yang penting motor ada ke kebon mananya? Wah, aya pokoknya merikon urangnya kan barudak gitu. Urang nanti Keliling deh. keliling heula ya. Saya kena pagawean soalnya. Oke, dia obrol ke boraknya. Barak emang hena dengan barudak nya. Aya motor di kebon. Aya motor si Agus di kebonnya. Oh, siap. Hasil ah. Siap nah. Siap. Wah, siapa kudu digantian sama Gus. Baik dia kan geus neangan ka ditu ka dieu teh kepanggil. Sugan aya barudak karapaleun gitu. Wah, mungkin. Ari milik mah sugan we atuh. Saya mah kudu digantian Gus sama Gus, awe Gus. Sampai anu Bang, Bang. Terus dimana itu? Ngetek nyangan motor si Agus leungit di dieu si awe. Kirain Lokot Tadi. Oh, tadi mah ngendar. Jangan maneh. Tadi Naon cenah? cenah aya motor di kebon mana Warna orang kumaha, cenah? Warnana hidung. Gitu. Yang dibawa mainnya bawa motor hese. Jangan juga. Kebon mana ya? Kebon Loba meureunana ieu teh. Kan kebejakeun ke tanyakeun ka Mahendar. Tadi nanya ke mana ya cenah si awe bang teh motor saha di kebon. Wadana ka mana mang di mang. Kita liwat kali itu ke kelalang geuling cenah kalian naon cenah kok. Sama teman di kebun we. Aneh bawa-bawa ieu mah nyebutkeun we ieu mah. Oh, ayo nyebut tuh mah we penting we anu mau urang. Nama Hadi, tukang ojek ke mah raya. Kemana ini ya? Motornya diganti, halus Boy, aduh, boy. Boy napa motor orang tuh boy? mulai teh. Hidung boy supaya narik di boy leungit boy. Heuy, Rumput teh. Rumput teh. teu Di bajaan kurang di kebon aya cek mah. kebon teh Kebon loba loba, mah, kebon mana? Tukang pangi. Tadi bejaga kebon mana men teh orangnya. Kebon mana kayaknya. Ini masih bisa leungit itu. Ah, tadi cuna di dieu coba ya. Kusi motor ditinggalkeun cawena ini. Wah, Gus sama Gus kudu minta gantian Gus. Wah, nih, ampuran naon. Ya teh we teh. Engke motor mah aya kapangi Aya cengenan motor mah aya. Pasti pusing pikiran motor. Hampura. Aya motor di kebon aya kan di Tiga kebon. Gus kudu digantian Gus sama Gus. Motor hiji-hijina eta. Pasti aya mah kudu gantian. Kalau si awe gantian di mana man ada. Kalem. Pusing urang teh hayo. Sabar iki aya meureun aya di kemah. Ngankeun lah. Jangankeun ku kente kan. Aya di kebon jadi kebon mana ya teh. Mau ganti, ganti pan di mana mau ganti motor teh. Mau urang. Terus ngani ka pamit deui. Sabar ya Gus, ya sabar. Bagaimana kamu namanya boy? Ayo sabar. Oh boy karah ganteng kan. Bajik umpan sampingan. Oh. Halus sih contoh anak muda ya di anu daerah. Salah anyar Nyar lempung meureun. Anyar semua. Abi ya terus di mana boy? Siap. Anak ke mana balik? Balik. Wajib lah di ditu. Tadi deui kita bisa dicanggung nang we mah. Mah kumaha ngojek rame na rame. Alhamdulillah serangan teh mah gede deui. Rame orang gitu mah. Kumaha mang ye ngojek aduh rame meureunana we kieu mah. Kebenaran euy bapak katumpul euy. Naon mang? Mang euy. Mang Hendar ya tadinya mangi motor teh. Euy. Daek manggih motor sia di kebon. Mana itu mah? Kebon mana itu mang? Kebon belah ditu. Cek urang oge tadi gini nya. Motor mah teu leungit. Bener aya di kebon atau Aya di kebon tuh. Aik di bawah teh pan urang mah motor. Asa di Teh bawah. nyebut. nyebutkeun saha. Teh aduh. Saha tuh? Naon sih udah titik naon. Ayo sia.
Bawa bos miskar jangan Oh, kerja. miskar bang. Cicing saya sama. Tawag pa na. Kabur euy. Ke benang mau tarik lupatan ini. Miskar ini akan ngelakuin kemana we? Ya cek urang oge naon motor mah teu leungit Kurang Ya. bagus. Bang nun mangos kapangi mah. itu geunahan ngaranna motor teh mah Dek, We atuh urang pura we nya salah paham kemana. Pulang ge ulah makan ngunduh kok Urang ngurang pan narik kaweur pan leungit motor pan leung hariam. Luas. tah mantakan lamun buka masalah kayaknya ulah buburu emosian Terus pan di itu di panas-panas ku si Miskar kan. Geus lah ayo orang sokotnya motor lah urang nyokot manten nya ayo jeung saya Urang mah ieu urang mah sawe mah. ayo buru-buru Sini. Bacaan atuh mamanas ka urang. Kakak, kalau kan dia nya si miskar. Terus kan cenah aku Apis ke hen? gantian. Seusnya. Mana mana juga mana mana ngapi udah di jauh. Betul suasana urang mah. we motorna ieu we Oh, uri di dieu mah. ya cek urang di motor ieu we pan nya motor jago nya Oh iya. Ayo mah. Sahanya nyebutkeun. oh ingat tuh tadi tuh si Miskar teh ya Mah da. oh nya urang di teleponan we Kemana di mang urang buru-buru teh lah Mana mah? Urang teh gawean. Tunggu sepangi aya di dieu. Bari naros terang bumina paji rahmat ya. Oh, di situ so. Saha so? Paji rahmat apa tuh? Apa euy urang ayo. Ieu. Teu ayo lah. Ya, Bang. Bang antar lainnya. Yo ya mata kowe. Kali nyasar. Melabuh udah sorangan nya. Siap, Mang. Ini ngopi doang. Alah, ngopi. Ramai ke bawah tuh ngopi. Spektar kita mah. Yang pas pakai suhu katanya. Mogok oge proses. Ya motor teh aya, Gus. Alhamdulillah dia kapangi. Ini dia pesan angin gitu. Urung-urung tuh ieu. Mogok bukan ah. Gerak. Gus, Capek udah orang, ngapain deh? Aduh, atau dia kan Gus? Alhamdulillah Kalau kalau. Tapi waduh nyokot kita kenal potna. Aman mati. Plat nomor kalau gitu hiji mang. Kemana kalau gua aja. Di sayur mana mana. Jadi tuh urung we. Itu bukan mogok. Kapan itu mana teh, Kebon, Mang. Kebun, mana ini nyumputkeun ini Miskar. Tah. Oh, si Miskar. Cicing. Ah sama awe ieu kontakna. Deui. Tadi cicing tah. Tah, gitu. Selalu si Miskar nimbrung malah nyumputkeun motor kayak henti. Apa lu bahas apa mah we salahna. Jadi awe mah atuh banyak mah gantian ka Agus. Atuh heuh, Mang. Urang keur mah lieur nih. Gantian deui. Tunggu we aya Mang Hendar, ka nyawa ka Mang Hendar. Nuhun ka mangandal tanya. Si Miskar tah nu ieu mah tah. Bapangi si awas. Paling kan beres cengek kan. Ieu budak teh. Bang ojek, Bang. Ayo.
Alhamdulillah menang penumpang euy. Kurang motor turun, copot sih aku. Aing ke peuting si Miskar kakalakeun pokona mah mun ka saung. Nah, itu ieu lah. Aing teungeuh. Balik we na. Lieur.